Sampurasun tabe paralun wabil khusus kangge reng-rengan wargi-wargi sadaya di komunitas kuring badai ngaguarkeun perkawis naon anu bada dipilampah nyata dina seni ngaruatan. Aya naon wae cenah dina ngaruat teh. Jadi antawisna sok aya properti atanapi alat-alat dina ngaruat. Sok aya kecap sasajen. Naon ari sasajen teh? Supaya menyan, supaya perupuyan, supaya kembang, jeung lainna deui. Jadi kecap sasajen ieu urang guar supados teu silo nya, pados urang aya pencerahan. Jadi sasajenna dieu numutkeun panalungtikan sim kuring sanes hiji sasajen kangge alam gaib. Tapi ieu mah kecap sasajen teh nyanak tina kecap sajian atanapi kadaharan bisa disebutkeun ge katuangan. Tapi anu sifatna kumaha? Tapi anu sifatna rohani, anu sifatna keur kadaharan batin. Kumargi lamun dina sasajen mah sok aya handeuleum jeung hanjuang. Eta nya kecap tina urang teuneun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang pikeun guareun mangsa kaharep. Nah, jadi dina sasajen teh nyaeta sajian atanapi katuangan kanggo batin. Jadi eta teh ngarasa aji, ngarasa ajen, ngarasa pangarti. Jadi ku urang kedah dialah hartina. Matak sok aya kalapa teh nya, sok aya kalapa menang meulah eta nyana hartos supaya kaala saripatina. Tah dina kecap sasajen eta. Jadi aya bacaeun, aya guareun dina kabeh sadaya eta anu aya di dinya. Sok aya kembang 7 rupa. Jadi nyana hartos eta lamun sok aya kembang 7 nyana hartos dina 7 poe. Dina 7 lampah ataupun dina 7 kahirupan anu urang disorang nyaeta da ari poe mah ngan aya 7. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumaah, Sabtu, Minggu balik di ka Senin tah. Bade dieusia naon? Dina 7 poe eta kedah dieusi ku lampah-lampah anu hade matakna aya kembang. Sangkan lampah urang teh seungit nyambuang ka aun-aun. Urang silih seungitan, silih asah, silih asuh, silih asih eta nyokot tina kembang 7 rupa atanapi siseungitan teh. Cag sakitu heula urang teraskeun.